Para mitra urang lajengkeun anca dongeng nujuduna Randa Bengsrat. Di karaos geuning para mitra nincak bagian ke-43 we nya teh wargi. Aduh, 43 episode we mangja ngadongeng mugi-mugi dongeng-dongeng karangan Kileuksa tiasa dianggo hiburan pangbeberamana. Mangja ngaturkeun nuhun mugi-mugi urang salamina idina kawilujengan. Aya paribasa para mitra sadaya ayakan tara meunang kancra cenah kitu. Naon maksudnya cenah kitu nya? Ieu para mitra sadaya nu bodoh jeung nu pinter moal sarua darajatna kitu rupinanya. Jeung moal sarua penghasilanana nu bodoh jeung nu pinter. Gitu padahalnya ku nasib madukanya. Ku nasib maduka. Yang dina umumna kitu nya janten urang teh kadajan jalmi pinter. Maksud sang tujuan makadinya para mitra kumaha carana diajar ti ngawitan sakola sareng sajabina. Kada jalmi pinter, paminu pinter mah pasti kapake. Margi anjeunna tiasa ngaluarkeun pamendakna, pamanggihna anu memang para mitra anu onjoy beda ti batur. Nu antukna tiasa kaanggo kunu meryogikeun. Mangga para mitra, Randa Bengsrat karangan Kileuksa dina bagian ke-43 urang lajengkeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu nu sami-sami ngabandungan di acara dongeng enteng urang lajengkeun para wargi sadaya. Atuh kumaha damang sadayana? Alhamdulillah Mang Jaya aya hibar pangduan ti para wargi tiasa mancen tugas neraskeun hanca dongeng nu katuna carios nyambung judulna Randa Bengsrat. Ayeuna nincak bagian ka-43. Mangga wilujeng ngadangukeun ieu dongeng para mitra kumaha lakon Karmin. Aduh ye si Karmin kalakuan para mitra. Nyangakeun wilujeng ngadangukeun mudah-mudahan tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberah manah carios nyambung judulna Randa Bengsrat dina bagian ka-43. Para mitra kaum dangu teu kacaturkeun deui itu ieuna kocapkeun sagala rupa persiapan geus beres. Surat-surat ku palebe direngsekeun ngabejaan ka Basri ku Mang Seno nu sejen-sejen ku Bi Urmi dibantu ku Aki Jama. Akhirna kari nunggu waktu nu tangtu ngadagoan mangsa nu utama. Karmin geus taki-taki, beurang pada ngagonyak, peuting pada nyiniran. Maklum ka calon panganten teh atuh para mitra sok loba nu ngekeak. Saurang ge eueuh nu nyaho yen Karmin geus kungsi kawin sarta jeung Sari geus jiga nu rumah tangga. Ngancan aya nu nyaho yen Sari geus 2 bulan kakandungan. Nu nyaho iwati jenisna ditambah ku kulawarga Basri katut Mang Seno. Cunuk kana waktu ningang kana mangsa poe nu dianti-anti geus tepi. Mangsa nu didagoan geus kasorang poe Kemis geus ngajadi panghulu geus cunuk. Para onangan geus daratang ngalingkung di imah Karmin rek nyaraksian akad nikah. Basri sakulawarga geus datang mawa rupa-rupa kueh jeung oleh-oleh sejena. Atuh puguh we hajat eta mah reug-reug asa aya nu ngajejeran. Poe eta kulawarga Mang Ading ge daratang ngaliud teu kaampihkeun. Da pugu imahna leutik ukur dariuk di balanongan, tapi sararea ngamaklum da pugu semah teh loba. Teu loba catur perak panganten di rapalan disaksian ku sepuh-sepuh nu raket keneh pertalian kulawargana jeung Karmin. Malah Aki Jama ge panghareupna hayang sidik nyaksian incu nu di rapalan. Teu aya itu ieuna estu lancar taya halangan harungan. Sabada di rapalan panganten munjungan kanu ngariung. Sararea suka bungah milu bagja ka Karmin jeung Sari. Numu ngaranin cak lalakon anyar ngambah sagala rumah tangga mudag pulo tujuan nyatana bagja dunya rabuh akhirat. Para sepuh sadaya miwa para saderek mangga ngaleueut saaya-aya oge disuhunkeun piduana supados panganten aya dina kasalamatan mulus rahayu berkah salamet loba rezeki cek Basri bari nangtung paroman marahmai nanakeun nu sukahat. Leut para onangan ngawilujengkeun ka panganten ngantai para mitra hiji-hiji sasalaman jeung panganten. Karmin seuri nyisari nya kitu komo mun tepung jeung sobat make silih rangkul sagala rupa. Poe eta cacap ka Bunga Sari nyeri peurih geus kapanggih larawirang geus kasorang ayeuna kari senang. Min, bagja euy teh burung laksana geuning wilujeng cek Harli bari nyerengi. Gep sasalaman pageuhna keur. Berkahana mah tina bantuan maneh li tujuan kuring ka hontal. Syukurlah sing lamat lambutnya.
sing runtut raut sing nepi ka pakotrek ieu ceuk Harli. Tuluy sasalaman jeung Sari anu satuluyna kasadekeun ku nu sejen. Harli ngoloyong gek diuk dina kursi urut tadi ngabaheuhay bari udud. Hatena lugina milu bungah ka sobatna. Cag urang tuna heula nu keur suka bungah ayeuna urang caturkeun lalakon nu geus lila katunda nyatana Marni. Nu mangkuk di lembur aya di kadipaten. Kaayaan Marni keur meujeuhna sono ngobogoh ka salaki keur meujeuhna tarik kasuka. Najan geus ampir 5 bulan oge asa cikeneh pangantenan da puguh tepungna ukur 2 peuting dina sabulan. Hiji mangsa dina tanggal ngora sakumaha biasa Karmin sok datang. Kabiasaan kira-kira jam 1 atawa jam 2 beurang paling-paling oge lat 2:30. Tapi poe eta mata kariwang teu geunah cicing. Ari lantaran geus jam 3 can jebul keneh bae. Wadak Marni geus luntur deui awak geus barau kesang, hate lelenyapan. Jajantung ratug sabab nu dianti-anti teu daek sumping nu didagoan teu daek datang. Matak nyeri beheung sosongeteun balas ngalieukan kajat. Ya Allah, nah kamana heula tukang Karmin teh atunya? Aya halangan naon pangna teu buru-buru data? Ceuk Marni bari ngadaweung dina bang baru. Indungna geus lol deui ti lawang tengah. Nempoan Marni anu keur megat salakina, tapi ditepas jempe bae teu kadenge ngedeprukna sora sapatu, teu kadenge nu silih bagiakeun. Nyai, geus jam sabaraha ieu teh? Itu sangu geus tiis deui. Jam 3 leuwih, mak, tapi kumaha atunya? Kang Karmin teu mol-mol palang siang, teu kebat nyaritana. Ulah sok boga pikiran goreng buat teuing mobilna hese atawa aya halangan. Malum apa digawe ti pamarentah bisa aya tugas anu sipatna ngadadak atuh. Indungna ngalelemu hate Marni. Tapi mah hati abdi malelnyapan sumebelah teu puguh rasa. Eta mah biasa perbawan unineung jeung gandrung. Mah masuk aya-aya wae. Gerung aya beus reg eureun sisi jalan. Para bintang sadaya katingali pisan ti imah Marni curinghak jero turun kaburuan. Rek muruk ka sisi jalan tapi katara aya nu turun. Lain Karmin aki-aki mawa tanggungan dius beus maju deui ka jurusan Cirebon. Marni ngarahu hanyelu ka bina-bina hulu angen asa seueul. Ya Allah, geuning aki-aki itu mah. Ari Kang Karmin ka mananya? Geek diuk di dina golodog hatena beuki lumenyap. Marni ngareretan kana jam geus pukul 4 leuwih tapi Karmin can jebul-jebul. Antukna tepi ka sareupna nu didagoan eueuh bae. Marni camerut gebrug panto dipeundeutkeun bus ka kamar, geblug mebeutkeun maneh kana kasur nangkep guguling bari carindak-dak. Dasar budak ngora nya, sok tara sabar. Indungna ngagerendeng. Tuluy ngaleos ka dapur Marni mah diantep sina ngagugulung perasaan da teu beunang dilelemu. Beurang kaganti ku peuting, hawa robah jadi tiis. Di luar reang sora gaang jeung jangkrik. Sakapeung kadenge ngagerungna treuk anu bangun berat. Sigana bae narik lauk asin ti Cirebon ka Bandungkeun. Harita geus pukul 8 peuting Marni can sare masih keneh can ukul ditepas. Sorangan we eueuh nu maturan. Baju can ganti mani ge henteu da inget we ka Karmin. Sangu jeung deungeunna geus tariis mangkani geus sayagi ti beurang mula. Reg aya beus eureun Marni curinghak. Jajantung ratu greket muka panto terus mureleng ka jalan susuganan Karmin datang tapi lebeng. Teu kadenge sora-sorana acan. Leket aya awak Marni asa leuleus lungse taya tangan pangawasa. Gek deui diuk cara tadi nangeui gado bari ngalamun. Marni, ulah sok ngibun wae bisi asup angin. Keun bae da geus engke ge ari datang mah gegeroan. Ka jero geus peuting barina oge. Kumaha lamun asup angin urang gering pancilaka urang-urang kene, ceuk Pak Aryono di tengah imah. Tapi Marni teu nemalan kala inghak-inghakan ceurik kawas budak anu can hideng. Akhirna labas nepi ka isuk, Karmin teu datang, Marni geus beak harpan. Paroman alum awak lungse hate keheul ka salakina. Tapi ku indung bapana terus-terusan dilelemu sangkan sabar jeung tawakal, sabab moal aya gunana najan di pikiran oge. Ulah dipake ngulubut ceuk bapa oge anggur mah duakeun sangkan salaki maneh salamet aya dina panang tayungan Allah. Kurang hade dipapagu Cipanon bari jeung hate marungkawut. Eta teh teu sadar ngaranna, sing apal apan salaki teh tentara, tugas ti nagara. Tangtu aya itu ieu nu ngadadak, kudu sadar jeung sabar, kudu narimakeun dabongan make jeung daek alat nagara. Ceuk Pak Aryono mepelingan nu jadi anak sangkan teu ngulubut teuing.
Nya ari geus dikitukeun mah rada sadar tapi tetep henteu berag, henteu hegar cara sasari. Ari sabab teu beunang dipapalerkeun da puguh keur reumeujeuna tarik asih ka salaki. Manteng duriat moal beunang di sisilihan. Bulan eta lebeng teu datang, tutup minggu datang bulan. Nu satuluyna dia tanggal ngora unggal poe ngalange dipanto, megat nu balik ti kota. Tapi rai poe tetep teu datang. Matak nyeri beheung sosongeteun awak Marni beuki orot. Lantaran suda kana dahar balas mikiran anu jadi salaki. Peuting tarapati sare beurang ngalangka rumingkang pagawean ngagugulung kabingung miara kasusah teu beunang dilelemu jeung dipapatahan. Bulan eta kawas nu enggeus Karmin tetep teu aya datang. Teu aya beja teu aya carita. Hate Marni mimiti cangcaya loba kasieun jeung kahariwang bisi salakina kasamut di pangperang. Duh Gusti, nah ka mana wae salaki abdi teh atuh. Kunaon beuteung aya beja-bejana acan. Mustahil lamun taya niat ngabejaan da puguh imah balena. Aya alamat nu jelas, duh Kang Karmin beteung teu ingeun nyiksa kana batin kuring. Di mana atuh akang teh? Ceuk Marni dina hiji peuting canekul dina kasur. Padahal harita geus tengah peuting keur reumeujeuna jemplang-jempling. Beuki dilamun beuki karasa sedihna, beuki dipikir beuki berat karasana, tetela nanangan katineung teh lain lumayan beratna, alah batan lara badan. Kulantaran mineng cerik peuting awak kuru ngajang jawing. Nu tadina montok jadi peot, beungeut anu gumuleng jadi kanyos. Panon nu cureuleuh jadi carlong, paroman anu manis cahayaan, ayeuna mah pareum pias koneas lir anu gering ngalang layung. Akhirna Marni pasrah sumerah kana nasib. Manehna geus teu mikirkeun Karmin, geus gilig pikir rek sabar nungguan. Najan nepi kabeh mana oge tetep, tapi kasadaran eta kasuat deui lantaran awak beda rarasaan. Kana dahar beuki suda kahayangna ngadaharan nu haseum-haseum malah lain sakali atawa dua kali. Janari hayang ngadahar buah ngora. Beuki lila beuki katara sabab minang utah-utahan. Hinung bapana geus maklum pasti geus maur. Anakna bakal meunang ganjaran. Menang bati tina laki rabi da geus ilahar asa 2 jadi 3. Pak Aryono jeung bojona Bungah ngan kabungah eta dituturkeun ku kabingung. Sabab Karmin teu aya beja-bejana acan. Matak bingung mikiranana, aya Marni sadar pindah ka kolotna. Nu hariwang jeung honcewang ayeuna mah Pak Aryono jeung bojona. Mana kumaha atuh itenya jang Karmin teu balik-balik, teu beja, teu carita, teu surat-surat acan. Kilang bara yang ngiriman mah atuh aya-aya bejana, mangkaning si Nyai jiga-jiga geus kakanungan ieu teh. Geus beda katempona, ceuk Pak Aryono dina hiji mangsa. Nya nah kumaha atuh urang teh nya? Itu budak watir. Beurang peuting jadi rungsing taradaek dahar, taradaek campur gaweul jeung batur. Nah, nasibat jadi kieu atunya. Ulah kalumpat kana nasib kelanan urang tarekahan heula. Ngan urang perlu mikir kudu kumaha ieu carana. Eta mah masrahkeun ka bapana, narek kumaha atuh carana. Ke urang mikir heula sing tenang. Pak Aryono harita kerung bari mikir neangan akal pikeun nulungan nu jadi anak. Lantaran beuki dieu beuki karasa. Ieu nyang hareupan kitu teh seunggah. Lila-lila Pak Aryono nanya deui. Geus sabaraha bulan teu datangna jang Karmin teh? Nya ka 4 ayeuna meureun. Ari si Nyai sabaraha bulan ka kandunganana? Mun teu salah ngitung mah ka 3 ayeuna. Berat. Sigana kudu buru-buru disusul atawa disalusur ka pagaweanana. Tapi ke urang nanyakeun ka si Nyai. Harita keneh Pak Aryono ngageroan Marni, torojol Marni nyampeurkeun. Gek diuk dina kursi gigireun indungna. Aya naon Bapak? Kieu Nyai, Bapak teh jadi milu bingung ieu teh kana urusan Nyai teh. Bingung balas mikiran nasib hidup nu ditinggalkeun ku salaki. Tah ayeuna Bapak rek nanya. Ari hidup geus sabaraha bulan ka kandungan? Pamitu lepat manincakan 4 bulan, Pak. Uluh, mending geus gede kumaha atuh carana? Da moal nyari kudu ngadagoan wae mah bisi Karmin aya kasulitan. Kudu nama disusul ngarah puguh. Cek Pak Aryono geus gilig rek nyusul. Masrahkeun ka majeng Bapak abdi mah ngiringan. Kieu we atunya. Ayeuna mah Marni sing jongjon di dieu keun ku Bapak rek disusul ka lemurna. Na ka Bandung atawa ka Sumedang ieu teh di mana alamatna nu bener atuh?
tinggalian we dina serat nikah da di dinya aya alamat jeung jenengan. Lain Karmin di ditu mah tapi Basri. Cek Marni manehna inget yen Karmin kungsi mere pakaian seragam tentara. Make ngaran Basri jeung di dina surat kawin ngaranna Basri deui. Tah nya bener cing cokot surat kawinna. Marni ngojeng kangkang kamar. Teh kungsi lila geus balik deui bari mawa surat kawin saong dibikeun ka bapana tuluy diilo. Sidik pisan di dinya aya ngaran jeung alamat anu jentre. Sabada maca eta alamat Pak Aryono kacida pisan bungahna tuluy nyarita. Sidik ta jentre jelas babari mun kieu mah. Heuh rek nyusul ka mana atuh apana? Ka Bandung atawa ka Sumedang? Ka Bandung mah jauh jeung eseneanganana da aya alamat Sumedang. Mending ka Sumedang heula, tadi dieu aya ye ngaranna Basri Karji Mintarja. Alamat Cikekes Situraja Sumedang. Lengkap sakitu mah bisa dipaluru ka ditu. Syukur atuh ari kitu marek iraha initna. Ari geus babari kieu mah najan isukan gitu naon-naon. Nya atuh jig buru-buru susul susuganan aya laratan nu pasti. Pokona makarunya kasih nyai ulah diganggayong kitu. Kumaha mun abdi ngiring sakalian Pak meungpeung beuteung can bureuyeung. Kuat keneh sakieu mah. Marni usul bakat ku teu sabar. Hayang geura tepung jeung Karmin. Nya teu naon-naon ari kuat mangarah babari ongko bisi aya itu ieu. Ari hidep ngilu mah. Nya jig atuh kitu ge kuring mah satuju pisan. Atuh geus kitu mah para mitra sadaya. Harita keneh Pak Aryono gudar gedor neangan keur ongkosna. Dibelaan unyam injeum anyuk hutang sabab mun hasil patepung jeung Karmin piraku teu meunang duit bisa dipake keur mayar hutang saware. Kacaturkeun isukna Pak Aryono jeung Marni geus sagedangdan. Tuluy megat mobil ngajugjug ka Sumedang. Kaparengan mobil teu hese atuh kira-kira jam 8 teh geus aya di kota Sumedang. Duanana pating polohok da can pati apal kana kaayaan di Sumedang. Nyai ka mana atuh Situraja teh nyai ngetan atawa ngulon kitu? Ceuk Pak Aryono bari rarat-reret. Mitenan kaayaan di kota Sumedang. Abdi kitu acan terang Pak margi Kang Karmin teh tara ngobrolkeun Situraja. Da saseringna mah anjeunna teh nyarioskeun urusan di Bandung we Pak sareng abdi teh. Nyakeun bae atuh. Teu kudu bingung da urang ge boga nabi. Bisa tatanya ka urang dieu tapi boba teh geus lapar ieu da ti tadi can sasarap heula. Urang jajan heula geura yuk. Di mana atuh Pak? Tuh urang nyobaan tahu Sumedang. Bejana mah nikmat mun di dahar jeung lontong teh. Tuh anu dagang bola ditu tuh. Pak Aryono nunjuk ka tukang tahu nu teu jauh jeung sasak jeung sasak Cipeles. Teu laloba catur Pak Aryono jeung Marni ngadeuketan ka tukang tahu. Bus kajerogek diuk dina bangku panjang, kop kana lontong tuluy pating celebek ngadahar tahu jeung lontong. Ari Marni kabita ku cengek celetrok bari ngagegelan cengek ku guluntungan. Puguh we nikmat ngadahar tahu haneut jeung cengek. Nya lain beja ngeunah tahu teh ari di Sumedang mah, cek Pak Aryono. Kop deui nyokot tahu haneut am dihuapkeun. Ari tukang tahu tibang nyerengeh ngadenge daganganana dipuji. Tahu Sumedang teh atuh pasohor, temal Marni. Dupi bapak di mana gitu? Tukang tahu penasaran. Jika dipaten yang. Wade ka Situraja nanging teu acan terang jalana ieu teh. Nah ka mana Situraja teh jang? Pak Aryono sakalian nanyakeun asa aya jalan keur cacarita. Oh gampil atuh. Kadinya teh kapal wetan. Ngabujeng ka terminal Tegal Kalong. Di dia seueur mobil nu ka Situraja di ditu teh. Oh jalan ieu jang. Bari nunjuk ka jalan nu kawetankeun. Sumuhun jalan 11 April. Nuhun. Pak Aryono bungaheun para mitra sanggeus wareg ngadahar tahu. Terus dibayar malah meuli keur bakal di jalan. Da disangkana mah ka Situraja teh jauh pisan, bisi di jalan lapar deui. Brala leumpang deui mapai jalan maju ngetan. Najan loba beca ge teu kana beca, leumpang bari sakalian alak ilik ngarah apal kana kaayaan di dinya. Akhirna anyog ka Tegal Kalong. Calo-calo para mitra sadaya. Maruru ka Pak Aryono. Paheula-heula nanya matak bingung nemalanana. Malah para mitra sadaya. Aya nu noel ka Marni atuh Marni baeud bari ngabalieur. Bade ka Situraja mang mah nu mana mobilna encep, ceuk Pak Aryono. Bari panon teu boleh rarat-reret. Oh, ta eta teh panu hejo Pak, mangga calik lah. Sekedap deui mangkat ye. Mangga dua deui. Cek salah saurang nu aya di dinya. Pak Aryono jeung Marni asup kana mobil hejo gek diuk tumaninah naker.
Sanggeus panumpang pinuh geleser mobil maju dius kawetankeun. Ngajugjug ka Situ Raja. Teu kungsi saja malah ukur leuwih saeutik ti setengah jam. Geus tepi ka Situ Raja. Jerut Pak Aryono turun dituturkeun ku Marni. Taroskeun deui Pak, ka mana ari Cikekes? Nya urang tanyakeun we ka tukang baso. Pak Aryono teu miceun waktu buru-buru tatanya kaparengan teu hese. Tuluy leumpang maju ngaler muru ka lemur Cikekes. Bari leumpang teu weleh nananyakeun malah karek kapalebah Cibiuk oge geus haben nananyakeun ka unggal jalma nu tepung. Akhirna anyog ka sisi lemur Cikekes reg eureun di warung. Nanyakeun deui. Ibu punten bade tumaros ieu teh, bari dongko asup ka warung. Da hateup warung depek uku kudu dodongkoan. Bade naroskeun saha? Cek si ibu tukang warung. Manawi uninga Bumi Jang Basri palih mananya? Oh, nu janten tentara? Tah leres nu calikna di Bandung nanging urang dieu kawit nama saurna teh. Pak Aryono bungaheun paroman bear marah mai. Oh, leres ai malih mah kaparengan nuju aya di dieu nuju nikahkeun raina. Tu palih ditu bapak tu da seueur keneh tamu margi kamari nikahkeun teh. Cek tukang warung bari nunjuk ka hiji imah. Nu aya balanongan urut tatamu. Alhamdulillah. Hatur nuhun ibu mangga atuh permios. Sawangsuna mangga bae bujang da raya ayeuna ge. Pak Aryono jeung Marni ngaleos bangun rusuh para mitra sadaya. Hate bungah ngadenge beja kitu da disangkana Basri teh nyaan Karmin. Aya miliknya Pak, bet kaparengan aya di dieu. Satu raina teh nya, cek Marni bari leumpang. Oh, mana kitu boga adi meureun nu matak perlu nganjang ka kolotna teh. Ngaranyao ka dulurkeun urang tepungkeun ayeuna ngarah loba baraya. Cek bapana sarua ngarasa bungah jeung lugina hate. Akhirna para mitra serog ka hiji imah nu tetela masih keneh rame. Da loba nu babantu. Harita teh para mitra babantu meresan parabot. Ngan teu pabuis teuing para wargi ayeuna mah. Kawas kamari kulantaran ayeuna mah keur beberes. Da ieu mah ukur kulawarga nu da deukeut tungku nu babantu teh teu jiga kamari pacampur jeung para ondangan. Para mitra kaum dangu, ari ditepas aya hiji istri geulis. Gining jeung katepona ngota keur dariuk jeung anakna sadua-dua. Di pipir imah aya nu keur sasapu, aya deui nu keur ngaruaga papalayon. Bus Pak Aryono kapakarangan dituturkeun ku Marni tuluy uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tema nu keur diuk nu tayalian Iwati Asmaya bojona Basri nu keur ngasuh barudak. Hapunten nen bade tumaros ieu teh. Oh mangga bade ka saha bapak teh nya? Asmaya cengkat. Bari olohok sakapeungareret ku juru panon ka Marni. Dupi bumina Cep Basri teh leres di dieu kitu. Basri mana nya Pak? Jajantung Asmaya deg-degan. Tentara anjeunna teh dinasna teh di Bandung. Tentara. Keke dupi bapak saha? Asmaya beuki curiga. Utamana mah nempo Marni nu kakara beuteungna beukah da keur kakandungan. Ari bapa mah kawit mati kadipaten nen ngahaja milarian Cep Basri. Margi tos lami teu aya sumping-sumping kaleresan menak wartos. Cep Basri aya di dieu margi raina nikah kitu nen. Mangga dinya atuh di dieu dilebat. Asmaya rada tagibur. Tapi najan kitu ge ari kasemah tetep somea. Teu matak nyeri hate dengan sikap rada beda da puguh hate geus kaancikan ku rasa timuru. Hulu angan asa seueul jajantung ratu. Bus Pak Aryono ka jero kitu deui Marni gek dariuk dina kursi. Dising hareupan ku Asmaya. Ari Karmin jeung Sari harita teh keur arulin ka imah Aki Jama. Sedengkeun kolotna teuing ka mana. Nu di imah ngan Asmaya jeung barudak, nu reana mah tatangga jeung dulur-dulur. Nu ngabantu ka Mang Seno. Ari Asmaya sanggeus rada teteg hatena tuluy nitah ulin ka anakna, atuh Dena jeung Deni tarurun ti imah arulin diburuan ngome anak hayam. Hapunten Bapak, abdi bade tumaros deui. Margi asa nemean tepang teh nya dupi Bapak teh saha jenengan? Ceuk Asmaya. Usaha satekah polah para mitra. Sangkan ayem jeung Anca bisi ngajaheutkeun ka Sema. Kieu nen ai wasda Bapak teh pun Aryono. Ramana ieu pun anak, ari ieu teh pun anak puastana Marni. Ayeuna nuju bobot 4 sasih, pangna tebih-tebih dijugjug, anggang-anggang di teang.
Tabih nyungsi jauh-jauh nyusul sanes ku teu percanten sanes ku teu ridho di kantun. Nanging dari jalmi teh akeun aku paripaos leutik ringkang gede bugang. Tah ku kituna sanos repot oge bapa teh maksadkeun maluru. Nanaroskeun nu akhirna anyog ka dieu tah kahiji kitu nu janten marga lantaranna teh. Atuh kadua perkawisna bapa teh asa teu tentrem hate margi ieu pun anak tos lami teu dilongokan. Teu beja, teu carita, teu serat-serat acan. Mangkaning ayeuna nuju ka kandungan keur meujeuhna butuh perhatosan ti carogena. Kari-kari ayeuna tos lami teu aya mulih-mulih. Mata kariwang sareng salempang. Da upami aya wartos mah moal teuing disusul-susul sawios sanaos sataun 2 taun oge. Da terang jalmi dinas nu kaiket ku pelaturan. Nanging da ieu mah teu aya wartos pisan kapaksa ku bapa teh disusul. Tah kitu nu janten marga lantaran nama nen hatur uninga we cek Pak Aryono dari anak. Sopan jeung anca dina nyaritana. Nyapuguh we hati Asmaya meningah heab panas. Ambek kasalakina da sakitu ge geus kateguh yen Basri tangtu boga pamajikan ngora sahenteuna boga simpenan. Sajongjongan Asmaya ngahuleng leungeun ngageter jajantung ratu. Beungeut semu geuneuk panon jaleer beureum. Tapi untung kuat keneh bisa ngadalikeun hawa nafsu sanggeus leler pok nanya deui. Dupi ieu sahana atuh? Nonyu kamarni. Muhun ieu teh bojona Cep Basri pun anak teh. Nah teu lempat alamat Bapak kada bilih lepat margi jenengan Basri teh sanes hiji bae. Punten abdi teh sanes moal nuduhkeun nanging bilih lepatnya. Cek Asmaya aya keneh kasabaran. Teu nen. Margi jelas alamatna kahiji jenengan leres Basri di damel janten tentara. Ari panglinggihanana di Jalan Patra Komala di Bandung nanging bibit buitna mati dieu lemur Cikeke Situ Raja Sumedang. Biasana mulih ka lemur teh sasasi sakali nanging ayeuna mah lebeng teu aya wartos-wartosna acan. Kebeg bara mitra sadaya hate Asmaya reuwas. Sabab iwati salakina nu cicing di Patra Komala Bandung. Sarta ngaran akur, dinas akur, lembur akur di asan. Sajongjongan mengahuleng ngaraga meneng beak picaritaeun. Ngan aneh saeutik teu amek kamarni tapi amek kasalakina nu geus salingkuh nyeleweng ti pamajikan ceuk paribasana beungeut nyang hareup ati mungkir. Hapunten Bapak tumaros teh nena leres bumina teh ieu kitu. Pak Aryono geus teu sabar parawargi, komo Marni mah geus gregeteuh. Hayang tepung jeung Karmin. Laras Bapak ieu pisan bumina Basri teh nanging ayeuna mah nuju teu aya nuju amengan ka kebon sareng rakana. Nanging Bapak teu kedah alit manahkeun ku abdi bade disusulan Bapak sareng ayeuna mah. Antosan di dieu nya ada moal laminya. Cek Asmaya najan keuheul tetep nyabar maneh. Hatur nuhun atuh nenkeun ku Bapak bade diantosan. Teu ngomong deui kejelig Asmaya turun ti imah kedik ini trek nyusulan Basri. Nu harita keur arulin di kebon nangka. Resep ngabedilan bajing ku bedil angin bari sakalian neangan nangka jeung dawegan. Ari Pak Aryono jeung Marni parawargi harita teh ngadagoan di imah Mang Seno. Sanajan aya hal nu teu mata kaharti oge duanana sabar nungguan. Ngan hate Marni jadi teu teteg loba kasieun jeung kahariwang dumeh geus bisa ngararasakeun. Naon saanyana nu kajadian utamana mah nilih kana sikap Asmaya tadi. Katempona bangeun reuwas jeung ambek. Perasaan awewe memang lebih seukeut batan talaki. Bapak, namoh naon-naon kitu asa beda rarasaan abdi mah. Marni ngaharewos ka bapana. Moal naon-naon. Nah, da urang mah teu boga tujuan goreng, tenang we, pokona mah da ieu mah geus pugu. Salaki hidup teh di dieu, geura moal lila deui ge datang manehna teh. Atuh pokona ku urang kudu ditarimakeun dina kaayaan kagumiraan. Kacaturkeun parawargi sadaya Asmaya harita teh leumpang ti babaranting. Da puguh rusuh di barungku amarah hayang geura tepung jeung Basri leumpang dina galeng gagaleongan ampir-ampiran rubuh. Dasar lalakinya teu beunang dipercaya. Panjana teh nyaan we jujur jeung bager si horeng ngabudi ucing. Keun sia diwarah ku aing mah. Moal diantep lalaki kitu mah tuman. Ngeunaheunnya si horeng geuning boga simpenan, boga pamajikan nu ngora. Hah? Tuman ceuk hate Asmaya.
Bari ti peperket ngepul-ngepulkeun peureub beungeutna geuneuh kesa ngoprot saluar awak. Serog ka kebon kasampak Basri keur anekak hanapeun tangkal buah. Hareupeunana aya duwegan jeung nangka sagede seeng. Kaameu seungit pikabitaeun kuloneun tangka nangka aya lalaki duaan sobat Karmin keur mantuan ngalanangka. Asmaya geus teu bisa nahan amarah, nafsu ngagedur amarah teu kawadahan. Datang-datang haok nyentak nulak cangkeng bari molotot. Kang Basri, kunaon ari akang kawas lain lalaki pangkat? Nanaonan hirup teh ngabudi ucing? Teu sangka si horeng lunguh teh lunguh tutut. Aya paribasa sawasa kota ka idar kabeh. Leuwih telenges batan nu gorocok ngomong. Tuh gara-gara tuh, tepungan tuang rai nyusul ka dieu. Kitu pokna teh tuluy ngahegal. Bari calangap lantaran capek pacampur jeung keuheul. Ari Basri para mitra ngahuleng bari melong ka pamajikanana. Saeutik ge teu ngarti kana tujuanana. Harita teh rek ngahuapkeun nangka tapi kamurag deui bakat kureuwas pok nanya bari kerum. Mamah, aya naon mamah teh? Teu gugur teu angin ujug-ujug pating baledag kitu. Mata kreuwas ieu teh. Aya naon ieu teh? Montong nyalikong lah teu kudu akon-akon. Ini mah bukti nu jadi saksi kenyataan nu bisa nyarita. Si orang lugu tadi imah di luar magagah alabatan Arjuna. Kaluhung percaya teuing ka lalaki kitu patut. Kecuel teh. Ke kumaha ieu teh mimitina ari mama. Aya naon itu? Aya naon itu? Basri keukeuh teu ngarti. Jung nangtung bari keprak-kepruk kana calana. Kang Basri, ka imah aya nu nyusul awewe geulis keur kakandungan 4 bulan diantar ku bapana ngahaja nyusul. Sabab akang geus lidat teu kilir-kilir, teu ngiriman, teu ngabalanyaan. Ayo bereskeun geura tuh balanyaan tuh istri anom. Karunya keur bobo tuh. Laki nu tunjungnya teu gableg ka era kawas lain pangkat leluhur nya. Makasna saya para mitra. Aduh, dugi ka dieu heula para wargi sadaya.